Bismillahirrahmanirrahim. Puruun ari ieu eta pirang-pirang cabang. Qala tos ngadawuh Shahibul Ubab bil Ubab jina kitab Al-Ubab kana lapad man ismu zaujati Fatimatu masalan faqala. Man ari saha jalma ismu zaujati anu ari ngaran pamajikanana itu si man Fatimatu eta Fatimah masalan dina contona. Faqala tu nyarita ieu si man teh ibtidaan dina mimitina au jawaban atawa dina jawaban. Ditolabiha kana pamentana eta si zaujah at-talaqo kana tolak. Nah ngucap kana lapad ieu Fatimatu tolikun. Fatimatu ari Fatimah tolikun eta anu nolak. Waroda jeung ngamaksud itu si saha si man teh goiroha kasalian ti itu zaujah. Lam yukba tah teu ditarima itu si man. Jadi ngaran pamajikanna Fatimah, tapi cenah da lain Fatimah pamajikan abdi nu ditolak mah tah eta teu ditarima. Wa man jeung saja maqala anu nyarita itu si man limroati ka pamajikanana si man. Ya Zainabu anti tolikun. He Zainab anti ari anjeun eta tolikun anu katalak. Wasmuha jeung ari ngaranna itu zaujah teh Amaroh eta Amaroh. Maka tulikota ditalak eta saha imroatihi atanapi zaujah lil isyarati karena aya isyarah. Walau asyara jeung lamun teu jeung sanajan isyarah si zaud atawa si man teh nya ila ajnabiyatin ka awewe anu deungeun-deungeun. Waqala jeung nyarita itu si zaud si man teh ya amaratu anti tolikun. He Amaroh anti ari anjeun eta tolikun anu katolak. Wasmu zaujati jeung ari ngaran pamajikanana eta si man teh Amaroh eta Amaroh. Maka lam tatluk tah teu katolak eta si zaujah. Titik waman jeung saja maqala anu ngucap si man imroati tolikun kana lapad imroati tolikun. Imroati ari pamajikan kuring ari pamajikan ari istri kuring teh tolikun eta anu katolak. Musyiron barina anu isyarah li ihda imroataihi ka salah sahiji dua pamajikanana eta si man. Waroda jeung ngamaksud si man al-ukhra kanu sejen. Kubila tah ditarima itu si man biyamini kalawan sumpahna si man. Kumaha maksudna manehna. Wa man jeung saha jalma lahu anu eta tetep pikeun si man zaujatani ari dua pamajikan. Ismu kulli wahidatin anu ari ngaran saban-saban sahiji minhuma tina zaujatani Fatimatu binti Muhammad eta Fatimah binti Muhammad. Sami ngaranna Fatimah binti Muhammad. Wa uripa jeung dikanyahokeun saha ahaduhuma salah sahijina itu abawai. Salah sahijina dua bapana. Muhammad teh nya bi Zaidin ku Zaid. Nu hiji mah dikanyahokeunana Muhammadna teh ku Zaid. Faqala tu nyarita itu si man Fatimatu binti Muhammad tolikun kana lapad Fatimatu binti Muhammad tolikun. Fatimatu binti Muhammad ari Fatimah binti Muhammad eta tolikun anu katolak. Wanawa jeung nganiatan itu si man teh binta Zaidin kana bintu Zaidin. Tah kumaha eta kubila tah ditarima itu si man. Intahat paragat cariosan Shahibul Ubab.
Qala ngadaus Syekhuna Ibnu Hajar lam yuqba teu ditarima itu si jawab bil mas'alati ulah dina masalah anu kahiji aya zahiron tegasna anu zahir bayu dayanu balik tadi agamakeun diserahkeun teh maka Allah itu si jawab naam bener yutajahu diunggulkeun naon qabulu iradatihi narima pamaksudan si jawab si eman teh limutallaqatin ka awewe nu ditolakna lahu pikeun si jawab ismuha anu ari ngaranna itu si zawjah teh atanapi imro'ah teh Fatimatu eta Fatimah intaha paragat cariusan Syekhuna walau qala jeung lamun ngucap si zawjati Aisyatu binti Muhammad talikun kana lafaz zaujati Aisyatu binti Muhammad talikun zaujati ari pamajikan kuring Aisyatu binti Muhammad tegasna Aisyah binti Muhammad eta talikun anu katolak wa zaujatu Khadijatu bari ari pamajikan ana eta si jawad teh Khadijatu eta Khadijah binti Muhammad sanes Aisyah kumaha eta maka tolakotah katolak itu si zaujah ya nau karena sanyana kalakuan eta la yadurun teu madorot naon al khata'u kasalahan fil ismi dina ngaran penting aya bahasa zaujati gitu nya jadi tolakna walau qala jeung lamun ngucap si zaud libnihi ka anak lalakina eta si zaud al mukallafi anu mukallaf misalna kieu kul li ummika anti talikun kul ucapkeun ku anjeun li ummika ka indung anjeun anti talikun kana lapad anti talikun anti ari anjeun eta talikun anu katolak walam yurid bari teu ngamaksud itu si zaud atau kila kana ngawakilkeun kumaha eta yuhtamalu maka dipanteskeun ieu kaul teh atau kila kana ngawakilkeun fa idza qala maka di mana-mana ngucap itu si ibnu teh nya hukana itu kaul misalna teh ngucap anti talikun mama cek bapa anti talikun itulah ka itu saha si zaujah atanapi ummu talaqot maka katolak itu si zaujah kama tatluku seperti yang katolak si zaujah biku itu si zauj jadi tolakna lau aroda lamun teu mangamaksud itu si zauj atau kila kana ngawakilkeun wa yuhtamalu jeung narima dipanteskeun naon annaha kana sanyana itu zaujah teh eta tatluku katolak itu si zaujah wa kaunul ibni jeung dipanteskeun kabuktian anak lalakina eta mukhbiron anu ngabejakeun lah ka eta si zaujah bil hali kana tingkahna gitu nya qala ngadaus al Asnawi Imam Asnawi wa mudriku tarodudi jeung ari tempatna kamangmangan eta anal amro sanyana parentah bil amri kana marentahkeun bisyai kana hiji perkara inja'alna eta lamun teh mangajadikeun kami hu kana ieu al amru teh kasuduril amri eta seperti mimiti parentah minal awati nu kahiji kana tah kabuktian naon al amru parentah bil ikhbar kana ngabejakeun eta tetep bi manzilatil ikhbar samartabat jeung ngabejakeun minal abi ti bapana atuh paya qauma katumiba itu tolak wa ila jeung lamun teu amah henteu itu inja'alna kasuduril amri minal awal pala maka henteu tumiba itu tolak intaha paragat kacariosan qala itu Imam Asnawi qala ngadausa Asy-Syaikh Zakaria wa bijumlah jeung kalawan sajumlahanana payambagi maka peryogi naon ayyus tafsaro
Yang dipenta penjelasanana we itu si jawad teh. Pain ta'azaro maka lamun teh menerima hese naon istifsaruhu disuprih penjelasanana itu si jawad umilatah diamalkeun naon bil ihtimalil awal kapantesan nu kahiji. Hatta layakau sehingga henteu tumiba naon at-tolaku tolak biqauli ku ucapan si jawad. Bal biqaulil ibni balik ta tumiba tolakna teh ku ucapan anak lalakina li ummihi ka indungna ieu si ibni. Lianna tolako karna sanyana tolak eta layakau henteu tumiba ieu tolak bisyaki kalawan syak. Eta lamun nolak nitah budak. Terus walau qala jeung lamun teh mangucap si jawad teh tolak tu nolak kuring ki ka anjeun. Wanawa jeung niatan si jawad ada dan kana bilangan. Isnataini tegasna makana dua tolakan aw wahidatan atawa sakali tolakan. Waqa'a tah tumiba naon manwiyun anu diniatan. Lamun niatna hiji-hiji tumibana. Lamun niatna dua tolak berarti dua jadina. Walau pi ghairi mawtu'ati jeung sanajan di lain anu diswati. Pailam yanwi maka lamun teu nganiatan si jawad hu kana adad. Waqa'a tah tumiba itu tolak tolaqatan wahidatan kana tolak nu sahiji walau syakka. Walau syakka jeung lamun mangmang itu si jawad bil adadil malfuzi dina bilangan nu dilapadkeun nu diucapkeun awil manwi atawa nu diniatan. Payakhuda maka nyokot wa itu si jawad bil aqalli kana anu leuwih saeutik. Cokot nu paling saeutik wala yakhfa jeung teu samar naon al wara'u wara'. Far'un. Ari ieu eta hiji cabang.